Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Akmal Muzaki di kelas 14. Bade ngadongeng anu judulna Asal Usul Situ Gede. Dina zaman baheula di wewengkon Tasikmalaya aya hiji karajaan anu dipimpin ku hiji raja anu adil serta bijaksana. Raja ieu boga hiji putri anu geulis pisan. Dipika cinta ku rakyat karajaan. Ngaran putri eta nyaeta Dewi Nawangulan. Dewi Nawangulan teu ngan kasohor ku kageulisana, tapi oge ku hati anu bageun. Anjeunna sering mantuan rakyat anu keur kasusahan, boh ku kakuatanna, boh ku pangaruhna dina ubar-ubaran. Teu aneh lamun rakyat kerajaan nyaah pisan ka anjeunna. Dina hiji waktu, kerajaan eta kaserang ku hama anu nyebarkeun panyakit parna ka rakyat. Loba rakyat anu kaserang panyakit sarta seueur ubar-ubaran anu teu aya pangaruhna. Dewi Nawangulan ngarasa sedih sarta hayang ngukulan panyakit eta. Anjeunna mutuskeun pikeun ngalakukeun tapa di hiji leuweung angker anu aya di kerajaan. Di tengah tapa, Dewi Nawangulan dipapatahan ku arwah leuweung eta pikeun ngadeudeuh cai tina hiji situ anu aya di jero leuweung. Cai eta dipercaya bisa nyageurikeun sagala rupa penyakit. Kalayan tekad anu kuat, Dewi Nawangulan terus ngalaksanakeun tapa serta menangkeun cai suci eta. Saenggeus menangkeun cai eta, Dewi Nawangulan langsung balik ka kerajaan serta ngabagi-bagikeun cai suci ka rakyat. Ku saktina cai eta, rakyat anu kasakit tetela jadi sehat deui. Kerajaan eta muli jadi makmur serta aman. Situ anu dipake ku Dewi Nawangulan pikeun menangkeun cai suci eta jadi kawen talimangan. Para rakyat ngajaga situ eta kelayan hormat serta maranehna percaya yen situ eta teh tempat suci anu kudu dijaga. Dina danget ayeuna situ eta dikenal minangka Situ Gede anu masih dipertahankeun ku rakyat sabudeurana minangka tempat anu boga kakuatan magis. Amanat di dongeng ieu nyaeta urang penting katulusan serta kabaturan hate dina ngeunaheun batur. Dewi Nawangulan nyumbangkeun usahana pikeun musir panyakit di karajaanna serta salaku hasilna anjeunna dipika cinta ku rakyat. Kadaharan tina alam sapote situ oge kudu dijaga kalayan hormat sabab alam ngebrehkeun manfaat anu agung pikeun kahirupan manusia. Mung sakitu dongengna. Ti api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.